Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana wilujeng wengi. Wilujeng patampang dangu deui sareng aki dina acara nu manehna dongeng pangbebrahmana ti Kandaga Kidagar Official YouTube. Ngeureuyeuh deui pamirsa aki sajeneraskeun hanca nu katunda. Hiji lalakon terasan kasasar lampah nyata kasasar lampah kadua atanapi jilid kaduanya dina bagian anu kadua oge. Kumaha lalampahan yayat saparantosna nepangan baharoji nya urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Ulah hilap kangge pamirsa di mana bae ayana anu nembean manco nembean ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asa di subscribe wae. Di toel palebah tombol loncengna supados naon cenah ki supados aya beja tanapi notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki nya. Mugi-mugi atuh sadayana pamirsa aya dina panangtayungan Allah Ta'ala tekirang naon-naon dipaparinan kasehatan boh lahirna boh batina dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina oge ditebihkeun tina balaina amin amin ya robbal alamin. Wilujeng boboran Idul Adha pamirsanya atanapi boboran kurban. Panginten anu nuju nyarate bari ngarayakeun tripit atanapi hat-trick na Persibnya. Urang Sunda mah sadayana insyaallah bobotoh Persibnya. Hat-trick atanapi tripit na Persib anu tiasa janten jawara Liga Indonesia atanapi Indonesian Super League 3 tahun berturut-turutnya. Aduh ngaruntu jadi panghebat na ya mugi-mugi we tahun payun tiasa tetap janten juara. Pemirsa urang keur ieu dongengna parsamakna sor bajigurna oge awugna mangga kaparayun sadayana prung Yayat atawa Alek ayeuna mah geus anjeujle tumpak deui beus damri anu kacimahikeun. Sajajalan pipikirana kumalayang nyawang jalan usaha ka hareupna anu can kapikiran tepi danget harita. Aduh mimiti usaha kana naon aing teh nya. Sidik da geus teu boga modal. Rekana jeruk deui asa haroream. Ada era kudu ngadunungan deui ka tukang jeruk mah. Modal aing kari tanaga rek nambangan beca we lah sawatara waktu mah. Keun hina oge. Nu penting boga pacabakan anu matuh heula anu tanpa modal. Kudu turun di jalan potongan anu ka pojok ieu mah nepungan ka koin ta bandar beca teh ya cek Alek ngagrantos dina jero hatena. Beus geus ngaliwat 3 bangkong yayat lalaunan nangtung tuluy ngadeukeutan ka lawang beus. Kiri nek kiri cek yayat atawa Alek bari noel kana kenek. Wir kiri wir kenek ngajorowok cekit rem ditincak reg beus teh eureun. Irut Alek turun pas pisan di jalan torobosan anu arah ka lembur pojok. Alek leumpang ngagandeang manehna geus gilig pikir rek nambangan beca ngadunungan ka Koh Inta. Tapi kanu dituju ka sampah Koh Inta keur ngabaheuhai dina kursi males hareupeun imahna. Pakarangan imahna lega. Ngajajar puluhan beca anu can aya nu nambanganana atawa memang keur lalibur tukang becana. Punten kok
Nepangkeun kuring teh Alek ti kebon cau, ceuk Alek bari nyolongkrong nyalaman ka koin teh. Ho, aya kabaruan naon ha? Kieu kok kuring teh keur nganggur ayeuna teh rek nyobaan mangan beca ngadunungan kangko. Kumaha di dinan teu kok? Ho. Monang, hop wae milih bae becana. Becanya kosong aya dalapang. Duh anu belah kulon. Ceuk koin teh bari nunjuk ka beca nu ngajajar di belah kulon pakarangan imahna. Lain ngeunaan setorana kumaha kok sabaraha? Nah poean atawa mingguan? Lah ente eta mah rek poean hade sapoena Rp1.000. Lamun mingguan jadi samingguna Rp7.000. Ya tuh satuju ari kitu mah kuring mah rek mingguan we nya meh teu capek bolak-balik teuing. Tapi becana meunang disimpen di imah kuring atawa unggal poe kudu ngagarasi di dieu ieu teh. Bebas, beca mah rek disimpen di imah hop wae, rek kagarasi ya poe teu naon-naon. Paling ge ku kuring rek disimpen di imah we kok, da capek kudu bolak-balik ka dieu unggal poe mah. Ho, teu naon-naon. Sok wae pilih becana tuh. Alek nyamperkeun ka jajaran beca nu ngajajar dalapan, kumanehna diulak ilik ti hareup tepi ka tungtung tukang. Nyata eueuh anu kapilih beca teh sabab panyesaan batur. Hampir kabeh karahaan jeung bana geus garundul. Malah aya anu rantena eueuhan sagala atawa sadalna potong sabeula. Aya hiji nu rada meueusan kitu oge remna kudu dibenerkeun sabab teu nyangked kana pelek tukangna. Ieu we lah, ieu mah teu pati karahaan teuing, baringan ukur meneran rem mah teu pati bangga jeung teu kudu ngamodal. Bisa ku sorangan ngan edas we gambarna mani gambar buta cakil keur ngiwat widadari. Jadi rusras ka kajadian nu kaliwat lah dicet we lah ku aing kayak di gambaran mobil sakalian nu alus. Kitu ceuk pok-pokana hate Alek bari nyurung beca ka hareupeun koin teh. Geus milihna Lek, ceuk koin teh. Bari nempuan becana. Beres kok nu ieu we lah. Walon Alek. Ho, ke urang cadet heula nya. Koin ka ngaluarkeun buku leutik tina sakuna manehna nulis nomor beca jeung ngaran panambangna. Ye Lek, ieu duit, modal menangkeun lemna nya. Ceuk koin ka. Bari ngasongkeun duit 2 lembar Rp1.000. Ya nuhun kok, kukuring dibawa ye beca. Ngan meureun asup setoran mah moal isukan da poe ieu mah kukuring rek dibeneran heula becana. Ho, teu naon-naon. Tembal koin tak bari seuri ipis sabab boga setoran anyar. Beca diboseh ku Alek muru ka imahna. Bager geuning singko teh ngarti beca kudu dibeneran teh mere modalna. Beca teh ngaranna hareupeun bengkel sapeda. Alek turun tuluy tumanya ka lalaki tengah tuh anu keur nambal ban sapeda. Mang, aya kan pas rem keur beca teu? Aya jang, rek dipasang sorangan atau dipasang di dieu? Dipasang sorangan memang ngan nginjem kuncina di dieu. Ceuk Alek bari nyerengeh tambah erana. Eta mah atuh sarua we jeung dipasang di dieu jang. Cek si Mamang rada kukulutus, tapi sanajan kitu manehna tetep ngasongkeun kampas rem beca ditambah kunci 8 jeung 10 ka Alek. Pikeun muka bau rem beca. Alek ugal-ugil ngaganti rem beca rada lila sabab manehna can biasa masang rem beca. Tapi ari ku dileukeunan mah akhirna
beres. Alek tuluy ngasongkeun deui kunci-kunci bari pok tumanya. Sabaraha kan pas rem teh Mang? 2.000 perak Jang. Kumaha mun 1.000 atuh menang teu Mang? Aduh Jang mah heuda Mang teh dagang salak make ditawar sagala rupa. Geus 1.800 we atuh. Song duit 2.000 teh diasongkeun ka si Mamang tuluy pulangan 200 perak. Beca diboseh deui, nyuruk rada tarik ke arah lembur kebon jauh. Alek Sukabungah becana geus siap dipake pikeun nambangan isu, pikeun nyaran rezeki nu halal pangupah jiwa sapopoena. Sajajalan manehna ngariring laguna lagu zaman harita anu keur ngetop pisan, nyaeta lagu Mungkinkah ti grup Setingki anu karak modal di tahun harita. Pamirsa ulah hilap ya dongeng di alpukahan ku afiliasi di Shopee Serang Lajada. Kanca wargi Kidagar official di mana baena. Anu resep gula galih online balanja di Shopee atau nepi Lajada, mangga balanjana tiasa ngelangkungan produk-produk nu dipajang di dongeng aki. Klik wae salah sawios produkna engke pamirsa lebet ke aplikasi Shopee atau nepi Lajada. Saparantosna lebet di aplikasi Shopee atau nepi Lajada mah pamirsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge mangga sakahoyong pamirsa. Barang-barang nu dipajang atau napi produk nu aya di dongeng aki mung janten cukang komunitasnya atau napi link kangge lebet ke aplikasi. Teu diwajibkeun ngagaleuh barang anu dipajang tapi bade ngagaleuh ge mangga teu sawios-wios. Hatur nuhun anu parantos ngaresakeun balanja ngalangkungan dongeng aki. Hatur nuhun kanu teras ngarojong pedaran-pedaran dongeng pangobeudah manah ti Kidagar official. Urang keureuy dongengna prung Rebun-rebun kene yayat anu geus ganti ngaran jadi Alek nyurung beca keluar ti pakarangan imahna. Nya poe harita mimiti mitemeyan Alek teh nambangan beca. Saged make calana ponok satuur di kaos oblong, make topi kucel teu poho anu kleutik nyampai dina beheungna. Karage tepi ka sisi jalan hareupeun imah ti peuntas jalan aya nu ngageroan. Beca sini. Seorang awewe kolot anu awakna rada bayuh-yuh gupai ka Alek, beca didorong ka peuntas rog ka hareupeun eta awewe. Iki yayat ya. Si horeng anu megat beca teh Mbok Darmi tukang pecel lele teh anu pernah jadi dunungan yayat sawaktu yayat masih sakola. Iya Mbok, ini saya Yayat, tapi jangan panggil Yayat lagi. Nama saya mah sudah diganti jadi Alek Mbok. Cek Alek ka Mbok Darmi. Oh ngono to Yat. Lek, yo wis tak beluk Alek mulo dino iki mah ya. Mau kemana Mbok teh? Yo biasa tolek blonjo go adolan pecel lelek. Kok sore ning pasar antri ya Lek. Celak Mbok Darmi numpak kana beca truy beca diboseh ku Alek. Keleuyeung beca maju lalaunan. Beca teh majuna alon sabab Alek can biasa ngaboseh beca katambah-tambah muatan nana berat kacida. Teu wudu Alek teh regah-regeh ngaboseh becana bari napasna haruha hareho. Teu karasa di jalana beca geus anjog depi ka hareupeun pasar. Jerut Mbok Darmi turun song ngasongkeun duit 3.000 rupiah. Aduh, belum ada kembalian Mbok, baru ngararisan. Cek Alek, bingung dah bener can boga duit pikeun pamulangan. Udah, kembalian cuma 500 ini, Lek.
Buat kamu aja, gak usah dikembalian. Cek Mok Darmi bari terus ngaleos ka jero pasar. Da sieun teu kabagean barang balanjaan anu alus. Alek markirkeun becana di sisi jalan, didinya geus aya 3 beca anu parkir ngabaris. Udah kanyarnya? Salah seorang nanya ke Alek. Mohon Kang, nepangkeun abdi teh Alek. Alek nyerongrong kanu tiluan di salaman hiji-hiji. Kuring Toto Lek, cek Toto bari nampanan dampaleun Alek. Kuring mah abak, nu jangkung badag kumisna baplang godegna kanal nyebutkeun ngaranna. Kuring Dudi asli ti kebon kembang kuring mah. Dudi anu penek leutik tapi keker ngawanohkeun bari nyerengeh seuri. Ngadunungan ka koin da nyalek. Cek Toto bari nyerengeh. Tembong huntut tonggarna anu rada semu koneng teh. Geuning apa Kang? Apa atuh? Da merek becana KIP. KIP singkatan tina koin ta pojok. Oh, Alek ngilikan becana bener we aya tulisan KIP dina luhureun beca jeung sisieun beca manehna. Aduh piakang ngadunungan ka saha? Alek malik tanya ka si Toto. Kuring mah boga sorangan atuh, heubeul mah sarua we tapi ngadunungan ka kointa. Ladangna mangan teh tah. Ayeuna geus bisa kabeuli beca sorangan, tah ieu becana. Jawab Toto bari nepakan becana. Tah lamun si Abak jeung Dudi mah masih ngadunungan ka kointa sarua berarti jeung sorangan. Da di dieu mah juragan becana tuh deui nu loba becana jeung aralus mau ukur kointa. Aya ge jararau hoream bikin setoranana. Toto nuluykeun omonganana bari pepeta. Obrolan teh kapegat ku 3 ibu-ibu anu akang karibung marawa balanjaan, satiluna mesen beca. Atuh Toto Abak jeung Dudi teh sibuk ngurusan panumpang. Lek kami narik heula nya. Cek Toto bari nyurung becana diturutkeun ku Abak jeung Dudi. Alek ukur ungeuk bari jeung seuri. Alek diuk dina beca leungeun katuhna sibuk ngelapan beungeutna nu pinuh ku kesa. Sape geuning narik beca teh cacakan karek hiji panumpang, kumaha mun sapopo we. Sapikeun we lah, etang-etang olahraga bari menang duit. Aing ge hayang kabeli beca ka si Toto. Teu setoran kena, mun bisa mah nepi ka was kointa jadi bandar beca. Alias juragan beca, cek Alek ngagerentos dina jero hatena. Sabot keur ngalamun kitu, kadenge saurang awewe nyarita gigireun beca. Mang narik teu? Alek ngoreja tuluy turun dina becana, ari breh teh saurang awewe nangtung sisieun becana. Eta awewe teh saumuran jeung Alek mah iser-iser paling ge leuwih ngora saeutik. Awakna jangkung leutik papakeana mah basajan bae ngan rurupaanana geulis kacida. Irungna mancrit, panonna cureuleuk. Pokona mah meh sarimbag jeung ningrum. Jenatna pamajikan Alek anu geus tilar dunya. Mang katagog sabaraha? Eta awewe tumanya deui. Alek tengah jawab manehna masih olohok bengong ngembang kadu. Asa-asa dina pangimpian. Mang, bade narik henteu? Nya, ieu teh ningrum sanes. Sanes Mang abdi mah Usniyah. Oh, Usniyah bade ka mana? Bade uih ka Tagog. Tagog mana, Neng? Tagog Margaluyu, Mang. Oh nya, mangga tuh, hayu.
Geus ya numpak kana beca alek nyurung lalaunan saterusna mah di boseh mapai jalan Gandawijaya. Punten Neng, dupi Neng teh tos gaduh caroge. Tanya Yayat nu panasaran. Parantos mang mung tos pupus opat sasih kalangkung. Halek gede hatena sabab aya kasempetan pikeun ngadeukeutan eta awewe. Hatena jol masket. Kausniah teh sabab mirip pisan jeung Ningrum. Balanjana meni seueur geuning icalan di bumi teh alek nuruskeun tumanyana. Muhun mang wawarungan mung aalitan. Kumaha atuh dah ari tos teu gaduh caroge mah kedah milari nyalira ning. Ulah emang atuh nyebatna Neng da akang mah masih anom 30 tahunanembege. Hoyong disebat naon atuh? Akang we atau napi AA? Oh, gitu kan langkung loma. Muhun Kang. Ku uplek ngobrol mah teu karasa beca teh geus tepi kanu dituju jero terus niah turun tuluy ngasongkeun duit salambar 5.000-an. Wios Neng teu kedah mayar, ceuk alek bari nyerenge. Ulah kitu atuh Kang. Ieu wios candak we. Tapi alek kekepehan teu daek nampanan duit. Teu kedah Neng, teu kedah. Hatur nuhun atuh Kang. Nami akang teh saha? Usniah rada katarik ati sabab ditelek-telek mah tukang beca teh geuningan kase pedah we kasaru ku papakean anu basajan. Awas ta Kang mah pun alek Neng. Oh Kang Alek, nuhun atunya Kang. Bade ngopi heula. Wios sanes waktos we nya. Akang bade nambangan heula Neng mumpung masih enjing. Muhun atuh sing hati-hati nya Kang. Sernud cenah. Asaya nu ngageleser kana hate Alek. Kagarak maneh namanggih deui kanya saurang awewe sanajan eta awewe anyar pinanggih. Alek kebat ngaboseh becana. Balik deui rek mangkal di pasar antri dijajabkeun ku paneuteup Neng Usniah tepi kangilesna dina pengkolan. Keur jongjon ngaboseh ti sisi jalan aya nu ngagorowok. Mang, Amang, beca ieu. Beca ka dieu. Reg Alek langsung ngeureunkeun becana. Tuluy malik ke arah sora nu ngageroan. Si oreng si mana horeng didinya geus ngajanteng. Saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko seungeun leungeun katuhna nyekla nyiru anu disukeun dina luhur sirahna. Geuning Jang Yayat. Yeuh, ngabeca aya namanya. Nya Bi, masih dagang awug ge Bi. Masih atuh naon deui ieu? Sok tah. Awugna aya keneh, aya 2 pincuk deui. Sok atuh diborong tah ku kurauna mah tos ledis. Yeuh. Sok tah atawa mayar becana ku awug we nya. Teu naon Bi rek balik mah hayu. Sakalian kuring rek ka pasar antri. Heuh hayu atuh. Pamirsa sadayana kuno rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu.
Lalampahan Alek alias Yayat dina kasasar lampah jilid 2 bagian kedua cak urang teudeun heula dihandelem sieum gesan sampereun urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun urang samper deui engke di bagian anu salajengna pamirsa nya. Atur nuhun kasadayana parantos satia manco satia ngadepong satia ngarojong nya kana padaran-padaran dongeng aki. Pamirsa panginten sakitu heula nu kapihatur. Salam kasadayana di mana bae ayana anu mika cinta kana dongeng Sunda. Akina amit mungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.